Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ibu Suryani di pertemuan online kedua Bahasa Sunda kelas 8. Dina materi kamari di minggu kamari ngebahas tentang pengertian kawih serta unsur-unsur kawihna. Nah, di materi kali ini, di materi ayeuna urang bahas mengenai bedana kawih, kakawihan, jeung tembang. Kawih nyaeta kumpulan lagu anu henteu kauger ku aturan birahma atau popo. Popo dina bahasa Sunda ayat 17. Nah, kita pelajari di semester 2. Contoh dina kawih nyaeta Bubui Bulan, lagu Jang, sareng lagu Es Lilin jeung Sajabana. Ari kakawihan nyaeta lalaguan Sunda anu sok dihalangkeun ku barudak leutik anu keur arulin. Contohna Cengciripit, Oray-orayan, jeung Sajabana. Ari tembang nyaeta kumpulan lagu anu kauger ku birahma jeung ketukan atawa pupuh. Kauger naon? Kauger itu kaiket gitu ya. Contohna Lemah Cai, Tatar Sunda. Aksara suara disebut juga aksara vokal jeung aksara ngalageuna. Ngalageuna naon? Ngalageuna itu konsonan. Dina aksara Sunda, aksara suara dina bahasa Sunda itu aya 7, nyaeta A, E, I, U, E, O, sareng E. Nah, aksara ngalageuna jumlahna aya 27 siki, nyaeta 18 aksara tuleng jeung 5 aksara serapan. Dina materi kawih ieu aya kalimat atau kata pada. Pada itu sama dengan bait, maksudna dina kalimah atau dina materi kawih setiap lagu itu mempunyai bait. Nah, ini pada itu bahasa Sundana, bait bahasa Indonesiana. Pada lisan bahasa Sundana, baris itu bahasa Indonesiana. Nah, gitu. Jadi aya kata pada itu khusus di materi kawih doang. Pada itu sama dengan bait. Nah, pada lisan itu sama dengan baris atau jajaran. Nah, contohna sebelum kita ke Purwakanti dulu nih. Purwakanti nyaeta pada ketna atawa sarwana sora kecap dina ungkara kalimah. Nah, Purwakanti dibagi 2. Aya Purwakanti rantaian, aya Purwakanti runtuyan. Purwakanti rantaian itu pada ketna suara kecap nu ngajajar ka gigir dina sapada lisan atau dina jajaran. Nah, suara kecap naon Ibu? Suara kecap itu suara kata gitu ya. Amun Purwakanti runtuyan pada ketna suara kecap nu ngaruntuy ka handap, ngaranna runtuyan pasti ngaruntuy. Contoh Purwakanti dina rumpaka Sinatria dan Nalaga. Tuh, disebut Purwakanti rantaian kusabab A-na leuwih ti 3. Dina catatan vokal leuwih ti 3 bisa disebut Purwakanti rantaian. Tuh, kita hitung 1 2 3 4 5 6 ya. A-na aya leuwih ti 3, berarti disebut Purwakanti rantaian. Rantaian anu ka mana tadi? Anu kagigir ya. Nah, ini bela bangsa jeung negara tinggal hitung bae ana aya baraha. Lamun ana leuwih ti 3 berarti disebut Purwakanti rantaian. Nih di barangan tekad suci ana aya 3 ieu tah. Tah berarti lamun leuwih ti 3 disebut Purwakanti rantaian. Lamun pasti 3 atau aya 2 eta Purwakanti runtuyan, berarti kita hitungna dari belakangnya. Nah, I ya suci I nage tibang aya 2 atau berarti disebut runtuyan. Urang kahandap we. Runtuyan itu I-na suci sama cai itu sama I semua itu maksudna runtuyan itu disebutna. Ya, paham teh ya kira-kira ya. Pamit paham japri we ke ibunya teruskeun. Nah, ayeuna tugas nih. Tugasna salian ti contoh tayangan lagu anu kaasup kana kawih. Terasa langkeun nyanyikeun voice note via Japri. Oke? Nah, Ibu tunggu Ibu antosnya.
japri kalau nomor ibu. Kurang lebihnya mohon dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.